Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat urang kupingkeun wae nya. Keno, curhat cong. Saya Nendi di Andir. Gimana sih tips menghadapi hujan? Terima kasih Cekeno. Hatur nuhun Cep Nendi anu aya di Andir naroskeun cenah teh tips menghadapi hujan. Gampil tips nama ieu. Upami hujan selalu sediakan uang artos. Margi ari artos mah sumber sagala rupinya. Dengan uang, urang tiasa ngagaleuh payung. Komo lamun lapar urang bisa jajan mie, merenya bisa mie dicampur telur kitu tami rebus. Wah, pokona mah bisa sagala rupa ari geus aya artos mah teu kudu hariwang. Tips anu kadua, upami nuju hujan, urang ulah aya di hanapeun tangkal. Margi naon cenah? Tangkal mah rentan, rawan kasambar petir ya. Kasentar gelap. Jangan eta tetangkalan bisa tetiasa melindungi orang tina guyuran hujan. Komo deui lamun pohonna teh pohon cengek. Tips anu katilu, tetap berada di rumah ulah kemana-mana. Oge tingalikeun situasi rumah agar selalu aman dan siapkan wadah sing loba. Lamun imah urang eta tipe rumah bocor. Atuh salah tips dugikeun ka dieu nya. Insyaallah urang tepang deui sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong.